Halo, halo sayang. Nuju naon? Hmm. Kieu atuh bade naros ya jawab jujur ya sejujur-jujurna. Nya ka aya nu ngainbok, anu nyarekan. Cenah teh suaminya ai cenah. Eta akuna teh namina Udin Tato. Astagfirullah nyai. Nah terjujur atuh ka. Nah ti kamari atuh jeung ngajak bobogohan. Untung we can pernah pendak. Ukur bobogohan dina FB. Teu terlalu jauh. Kalau sanajana teh aduh geus nyaah ka kamu teh nyai saukur dina pician oge. Saukur LDR cek budak mah. Nah ya ikut tega-tegana ngabohong ka. Tega kamu mah nyai. Nganyarikeun hate AA. Hmm. Pokona mah tah hayang nyaho. Cangcut eta nu salosin nu kamari dipaketkeun. Minta balikeun. Hijikeun eta jeung lejing nu kamari pangmeulikeun nu dua. Kamari duit anu ngomong di ta, kamu ngomong keur ngabaso ku ade transfer 100.000 utahkeun deui ta basona ayeuna keneh. Tega ngebobohong. Maksudnya heureuy kumaha ari kamu? Ya, masalah hati mah erek didumai. Ek dijatah gitu bisa disebut heureuy. Teu meunang bian kikituanan. Naon maksudna ngabobohong? Ka nyempetkeun waktu ngebelaan kamu hayang pici. Ngebelaan lagi susulumputan ti pamajikan sieun kapanggih ku pamajikan. Rek pici ge nungguan pamajikan geus sare. Tapi kamu ngabohong ka ngomongkeun randa. Bukti nabi aya salaki nyarekan ta. Si Udin Tato. Untung nembe sakedeung. Waweuh jeung nyai teh tega bener. Eta pokona mah teh hayang nyahona naon. Ayeuna keneh eta cangcut nu salosin paketkeun deui hijikeun teh jeung lejing nu tilu. Nu meunang pamere heueuh. Eta kamari duit mah teu kudu dibalikeun deui bae utahkeun deui we eta basona. Ridho lah urut kuota mah kop, urut pulsa mah kop. Teu kudu dibalikeun. Tega ulah sakali-kali deui untung ka jalma bager anu soleh kieu. Coba muka batur kikituana. Lain maaf pungkul. Tega hati dipermainkan kamu mah. Kudu ke heula kalau ka ditutup can geus ngomong ge. Si Onyon. Tega dumai memang kejam.